Orang kan mana? Beda juga dengan orang. Harus dengan orang mah halus. Lengan dirinya masih ide. Baik, itu yang penting manis. Bawa si Beka ke jeung si Kencate lepengan leungeun itu mah geus yakin se itu mah geus yakin itu normal kade mana ulah dadai kamu ini sih mana bener beleng euy gari laki itu sagara retek urang mah urang mah geus yakin itu mah aslina bobogohan lalaki jeung lalaki kehela atau kaseujon hirup teh dosa eta teh. dan geus kabuktian geus katinggalnya Bawa itu teh si Beka teh keur bisnis. wah Ayo mah sok sidik-sidik deui aslina ieu mah buah keur bisnis. Nyarap panglengan gitu. Orang mah jeung si ieu teu nanyakeun bisnis. Bohong. Mana sok ka mana wae? Bohong. Cuma yang dicekek gitu. Bawa minyak hadipinya. Cek we. dan geus yakin urang mah mana Ya deui sarwana. Tuh mang abi mah. Oh, Tuh pengiringan mang abi mah. oh siap. 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 Kawan awalnya ngomong teh lo, alung bro. Rek ka mana Bek? urang naik motor aja euy teh mana di ka mana Urang dari ka maneh bieu. Urang milu atuh. hayu atuh tinggal nuturkeun we hayu Bleng ieu tarajeuna. oh iya geus we motor mah simpen di dia itu bawa kan motor urang di panggul Bingung ieu motor simpen di mana ieu? rudet mana mah kumaha mah wa ieu ya ieu mau mana Geus saya tuh motor balikeun sok. hayu geus kieu kumaha dong Sebawa ieu bae sok jingjing. Sok. oh kieu dong Anjir capek euy jabanding jauh balik ke imah nya motor. Balik orang capek jauh euy balikna. tukang Siap. Tuh ada harap